Asa hayang barang hakandak orang ka warung ya jajan. Orang ka warung yuk. Biasana sok loba gorengan di warung teh. Tuh, loba gorengan teh Tuh, hayu. Kibi jajan. Hayo gorengan haneut mapang loba keneh. Udah yang pisang orangna. Hayu pisang uang aja mah. Urang teh kebagian sih Kembalan tuh Bos. Bayarnya? Sampai gimana ya? J. Oh, berarti orang 2. Bi, ya abdi bade mayar gorengan. Atosnya? Jadi sabarahaeun Bi, abdi pisang jeung goreng tempe jadi 2 abdi mah. Terus babaturan abdi si Lia hiji, si Yu hiji. Oh, jantan 4.000-an. Oh iya tuh acis nanya. Nyakeun ya. Nya nampi mangga. Hah? Tadi teh asal loba tapi dia menjadi saeutik. Ampun. 2 ini. Jalan-jalan yuk. Hayu, ka mana? Kemana weh? Hayu, na motor. Mana motorna? Itu motorna. Wow. Hayu. Asik. Eta mah motor batur. Ieu motorna. Teu salah ya teh. Ma enya. Nu bener. Bal. Oi, bantuan dewak ayam, oi. Hayam lepas, nu sahaya teh hayam lepas. Hayam lepas. Hah? Aya hayam lepas. Hayam lepas. Ayam ini setia tuh diaduk-aduk ya. Kementerian mengajarkan kabar. Nah, kode ini kan nama sing menang sianya. Kasep dah. Gimana sianya? Ada ke mana? Kunaon tuh? Kunaon? Oh, karek ngabar ke hayam. Bapak majikan orang di sini. Arakan yang mau kayak siap kebugan. Aduh kan takut istri. Ya, Siap. Itu pegawaian awas pengen ngadu hayam. tapi nya. Duh, Kayaknya harga itu heula. oh, ya ulah coba aja nih nya. Ya, ini mah siapa tuh mana? Sila kuaing sia teu diabarkeun nya. Kayak kuaing diberi makanan enak spesial buat kamu jago. Nah. Aduh. Ka mana? Pegawaian kan ngadu hayam moe teh kumaha sih? Itu lain. Lain eta hayam geus cekelan. Arek dibikeun. Bohong. Bener. Bohong. Asli aduh. Ieu mah dudu mesti hayam diisuk hayam moe teh kumaha sih? Lain arek dibikeun. Bohong, dibikin bohong.